Mang, kurang mancing ya? Mung aroream para rusing. Mangkur dia mangan para rusing wae. Pusing kunaon atuh Mang? Sakitu duit geus loba oge. Mun hayo we para rusing. Pusing mikiran percintaan ya teh. Karena mah kabogoh nu ayeuna ge. Rek diputuskeun we. Mun hayo we putus. Siga main lang layangan wae, menung putus. Nah, daripada mata pusing, ngadieukeun kana sisira. Ada. Awal maloba iya, teh. Heula jeung si menang jebret, kumang kurdi diputuskeun gara-gara sok make calanan jerona sararoe cenah. Terus eta jeung si Imas Gatret diputuskeun gara-gara kelekna bau cenah. Terus deui eta jeung si Titin Kudis diputuskeun gara-gara dampal sukuna cenah Jawa Lembrang. Terus eta si Ipah Egang kumang kurdi diputuskeun pajar gara-gara loba hapuran cenah di bujurna. Ayeuna jeung si Cicok Burahai kumang kurdi rek diputuskeun deui. Cik naon atuh Mang masalahna jeung si Cicok? Sakitu geulis bahenol. Geus kolot Mang Kurdi teh. Can insap keneh jadi playboy teh. Ari ka si Cicok Egang mah. Heuheuh atuh Mang teh. Eta keluarga nangan ikut campur wae. Atuh gampang Mang. Geus we deketan keluargana ari kitu mah. Semua bisa. Najan sakumaha dideketan oge. Mata perang kedong cete. Atau dengan cara baik-baik Mang Kurdi pendekatanana tong dengan cara kekerasan pokoknya mah geus semua bisa sakumaha oge semua bisa dideketan lain narik itu saha keluarga nu sok ikut campur teh salakina burung